keyakinan anak urang mah bener ka Allah nya nama ka patung nu ngaran musyrik teh anu menyembah ausan wal asnam nu disembahna teh batu kayu patung makhluk eta ngaranna musyrik tah nu kos kana ditu najis batinna eta nu bakal jadi ruhak neraka tah nu bakal jadi ruhak neraka. Urang ulah bangga neuleuh kafir ku ari boga pabrik. Ulah bangga ku ari kafir boga kapal jet. Ulah bangga ku ari kafir teh mewah. Bayangkeun ku urang di akhirat. Oh, ieu nu bakal jadi ruhak neraka teh ieu. Nyana ruhakna sia. Aduh dipanggangna teh sia ada. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Gusti Allah doaku najasun qadarun li khubzi batilihi lantaran kotor batinan Gusti Allah ieu kajahoan bahwa najisna teh najis batin di mana Kangjeng selama hirup muasyarah jeung Yahudi teu masalah di antara nu katingali ku para sahabat Kangjeng nyaba ka Yahudi sok nyaba ka Kangjeng didinya Kangjeng teh disuguhan ketika Kangjeng Nabi ka imah Yahudi kemudian disuguhankan ku Yahudi gelas urut Yahudi kan berarti gelas urut musyrikin kan tapi Kangjeng Nabi biasa bae ngaleueut tina tempat atawa gelas urut musyrik berarti kan masalah lamun najis secara anjing mugaladoh malekeun Kangjeng walaupun aya anu ngahukuman bahwa kafir teh najis ini kos anjing bae kos kitu tetep bae urang ningali Kangjeng Nabi komentar para sahabat leuwih-leuwih Imam Syafi'i biasa bae Kangjeng disuguhan make gelas urut Yahudi ku Kangjeng dicepeng dileueut asal bersih ku masalah mantap kurage kuari urang kuari diundang ku Cina ku bos aju di ditu makan-makan nah ieu gelasna piringna asal urang nyaho bae lain urut babi asal urang nyaho bae pasakanana lain babi lain anjing teu masalah tapi lamun urang nyaho mah ieu teh pasakana babi anjing atuh haram atawa wawadahanana urut kitu babi urut anjing atuh haram aya can diseretu mah namun emang henteu batu masalah urang datang diundang ku bos hanya saya mau mauludan cina mauludan tolol teh iman henteu mauludan ngejalan terus eta cina kampung Melayu eta kos kitu mauludan dia lagi biasa we ngondang urang atuh biasa mencit sapi segala rupa malah mah hebatannya anak urang mah apem hiji ge hese nah itu jana mah sapi dipencit muludan tah zaman-zaman kolot urang baheula mah loba ngecek muludan. Atuh kabedaanna kunaon lamun tas muludan naek cenah eta mah ieu naon ngaran usahana ningkat usahana eta ngecek eta. Asal muludan geus diarep-arep we ku nyana mencit sapi hiji tapi eta harta perdaganganna naek ngecek eta. Teh orenganan status musyrikun teh najas